Bismillahirrahmanirrahim. Orang bari maju. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hop dah bisa kata-kata nanti ke kuping ya. Kayaknya buduganmu. Bapak NU buka bu lembaran kahiji bahasa Sunda, lembaran kedua bahasa Indonesia. Karena naon di bahasa Indonesia kan orang Bekasi nyuhunkeunnya. Tah lembaran kahiji heula. Lamaran kahiji mah versi Sunda. Sok tah buru-buru tah bagikeun tuh ka belah ditu can kabagian tuh. Bapak NU indung muslimat anak ansor jeung patayat adik Ibnu IPP NU eta warga NU salatullah ala salatullah salamullah yasin nabibillah maca maulid jeung rajaban nyieun acara raramean tanda cinta lahir nabi tah eta tradisi NU salatullah ala toha rasul salatullah salamullah ala yasin nabibillah maca tahlil tawasul jeung marhabaan yasinan jeung solawatan maca usolli niat sholat eta amal-amalan warga NU sol ya kadia can kabagian cetan ibu-ibu ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sumber Quran jeung hadisna rejeng ijma jeung kiasna mujtahid mutlak imamna eta teh pegangan NU salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Abu Hasan al-Ash'ari Abu Mansur al-Maturidi eta imam tauhidna nu diikuti ku NU salatullah ala tong gugundukan gitu atuh dagang bencana tuh ka tukang jeung kabagian salamullah ala yasin habibillah Imam Hanafi Imam Syafi'i Ahmad Hambali eta imam pilihan wargana NU salatullah
ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Abu Qasim Junaidi Rejeungna Imam Ghazali Sayyid Abdullah Al-Haddad Imamna Tasawuf NU Salatullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah dulur-dulur sadayana ahli sunnah wal jamaah ulah lepasti imamna eta teh ruhna NU salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sok tuh Hanafi aja Hanafi tadi itu anu can kabagean tah ayeuna mah urang ngaos sekitar eta we nya Bu urang sekitar NU Bapak NU indung muslimat aya bapak-bapak di dieu bapak-bapak teh ti umur 40 tahun kaluhur tanya disebut bapak tah eta disebut NU ari ibu-ibu 40 tahun kaluhur disebut muslimat NU kade Bu muslimat teh aya dua aya muslimat HTI mah Hizbut Tahrir aya muslimat NU urang mah muslimat NU tak organisasina dak boro-boro urang mesti kene taklid ke pemerintah anu sok kene salatnya isti Firaun cicing di Firaun ari imanna bener mah salamet we nya matak urang mah ngabenerkeun iman urang mah urang we pribadi urang iman sina leres Islam sina beres sabab saur Allah wal asri innal insana lafi husrin demi waktu asar saanyana jelema mah kabeh ge rugi sabab bener jelema ngaran jelema mah lamun maut langgeng di neraka illal ladzina amanu kecuali jalma anu lah pada iman anu mana gitu sabab Yahudi ngaku Hindu Buddha ngaku Nasrani ngaku iman malahanan abah ngaos tuh dipatok besi masih subang keneh lurahna samutan saur palurah numutkeun kana survei ti Intel di Subang agama aliran agama di Subang terus nyampai karena 87 aliran Subang teh aliran agama di Subang teh Kabupaten Subang terus nyampai 87 aliran 87 kelompok ngaku nama iman tapi iman anu mana anu diakui ku Allah illal ladzina amanu wa amilus solihati teta matak aya dina pelajaran budak naon ari ngaran iman ari ngaran imannya eta tasdikul qalbi bima jaa bihin Nabiyu sallallahu alaihi wasallam
hartosna ngaku jeung narima ku hate kana perkara-perkara anu didugikeun ku junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaran iman teh naon cenah Bu? Tasdiqul qalbi bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi, hartosna mengakui dan menerima sepenuh hati atas apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Naon disampaikan ku Rasul teh seueur nya dak Rasul ge menyampaikan malaikat Jibril ke Kangjeng Rasul ge dina lebet 23 tahun wahyu teras-terasan sekaligus apal Kangjeng Nabi. Urang mah komo anu barho teh nya kudu sabaraha ratus tahun neangan ilmu lamun hoyong seueur anu kapanggih ku urang. Tah jadi ilmu agama teh sanes nganukur sakedik seueur. Dak Rasul ge dipasihan wahyuna dina lebet 23 tahun timulai surat Iqra turun di Guha Hira. Tah Kang ajengan kamari cenah angkat jarah dugi ka Guha Hira. Alhamdulillah tah eta tilas diangkat Rasul. Terakhir Quran teh di Arfah di Jabal Rahmat. Ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum eta teh 20 tahun 22 tahun 2 bulan 20 hari pas nama cenah teh Rasul terus digayuh ku wahyu batak seueur nu disampaikan ka urang dengan garis besarna nu disampaikan ku Rasul teh aya nu hubungan jeung hukum aya nu hubungan jeung alam gaib. Hubungan jeung hukum salat wajib maka orang harus mengakui dan menerima karena wajibna sanajan salatna can bener. Puasa wajib ngaku karena wajibna puasa sanajan puasana can beres. Torojol wajib zakat ngaku jeung narima karena wajibna zakat sanajan zakatna can bisa. Torojol wajib munggah haji ngaku karena wajibna munggah haji sanajan munggah hajina can atau can munggah haji can bade iraha tuh bade munggah haji teh alhamdulillah ngangken karena wajibna munggah haji kunaon can mangkat wae can pareng can pareng bahasa kolot mah can pareng puguh kikitireun dari kekeubeuk wae tah ngaku we heula ngaran iman mah ngaku kana wajibna munggah haji paharaman haram ngabunuh haram zina haram ngadahar riba haram milaraan indung bapak haram ngadahar harta yatim terus paharaman teh nya urang ngaku lamun ku Rasul diharamkeun ngaku kana haramna sanajan can bisa ninggalkeunan tah aya nu nyangkut kana alam gaib termasuk alam gaib teh alam kubur. Yen urang teh di alam kubur teh aya ganjaran aya siksaan aya hisaban aya timbangan aya surga aya neraka urang harus mengakui dan menerima karena ayana eta perkara nu dicarioskeun ku Kangjeng Nabi Muhammad termasuk alam gaib nu caritakeun Kangjeng Nabi teh Kangjeng Nabi diisrokeun jeung di Mi'raj. Urang harus mengakui karena Isra jeung Mi'rajna Rasul sanajan otak urang can nepi can ngarti Kangjeng Rasul sakitu cepatna sakitu jauhna dalam waktu anu sakitu dekatna lahnya ngan ai ceuk mahasiswa mah pan lamun can kaharti mah ulah ditarima tapi ai agama mah nek ngarti nek henteu kudu ditarim ngartina paneuri lamun arek ngarti lamun henteu nya henteu tuluy meureun ngan tetep kudu narima heula kana agama mah ngartina paneuri ceuk Rasul kitu ngaku we ceuk Rasul kaula di mi'rajkeun ka langit nepi ka terus ka kawasan auadna summa rufi'a ila sidratil muntaha ila an sami'a sarifal aqlami bil umuril maqdiyah
tuluy diangkatkeun Kangjeng Rasul teh ka Sidratul Muntaha dugi ka nguping Kangjeng Nabi kana gerat-geratna kalam anu nuliskeun kana urusan Allah anu geus dipasti ilama komil mukafahati wa qaraba wa anna dugi ka Allah dugi kana makom mukafahah papayun-payun Allah sareng Kangjeng Nabi sareng Allah tapi sanes berarti Allah di luhur jeung Allah aya hareupna nya tetep Allah mah kedudukan mukhalafah lil hawadis qiyamuhu binab ngan Kangjeng Rasul dibuka hijab ku Allah wa amatahu hujubal anwaril jalaliyah Allah ngilangkeun ti Kangjeng Nabi kana hijab-hijab cahaya keagungan Allah sehingga Kangjeng Nabi berain ningali kudua socana ka Allah Subhanahu wa taala tapi tetep katinggalina Kangjeng Nabi Allah kedudukan mukhalafah lil hawadis tak urang kudu percaya sabab Kangjeng Nabi sanes jalan sendiri tapi asro dijalankeun ku Allah lamun dijalankeun kudu kawasa bu pas